nukoskarara itu di mana tete tempat-tempat tukara itu asli tuh dole di Sukabumi Jampang Surade Akidulan mana deh tuh Ciamis nu kamari tsunami teh mana kara tuh panjang geus gadinya ya berarti sia jauh eta Pangandaran tuh Yogyakarta anu sok ka gunung teh naon garapod gadinya panput geus gadinya nu hayang boga anak aju nyokot daun teh diusulkeun ka ditu tanya tah itu kepalana ge rombonganana aju ngabarleg bae pan anakna percaya pan nutu boga anak-anak eta kudu kadinya ka gunung di Yogyakarta ya ngali bejakeun bisi ka kadar itu aing mah nyaho bae geus cenah kiai ka ditu atuh geus mah geus bae atuh berarti ge ya ulah lo ngomong aya di Yogyakarta masyaallah karim di NTB pegunungan nu di dieu paranti mujahadah nu berat dieu paranti muhasabah NTB lain lalagaan gunung-gunungna laluhur paranti tirakat cek bahasa orang mah Riyadhah belah dieu aya hiji jempil gunung anu sulit didatangan ku jelema mun teu pamit heula ka kuncena di dinya tur lain paranti Riyadhah tah mah di dinya aya bakalna teh hiji Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya kuari maya jelema nu tatadina bergaul jeung jin jeung setan bergaul emang masuk oso kumaha bergaul jeung setan kieu nyana nyengat make iket gelang bahar di dia gede ke baju hidung yang muti Banten Gunung Karang yang anu ti Pasilian aya ti Pasilian yang anu ti gitu naon karena mau aya kene yang di mau geser babeh Sukabumi datang naon yang ukur mudah aya kararepet naon wah aya kararepet ban Sukabumi berarti yang oh iya yang mentak diundang ya ka dia iya aya permasalahan naon iya yang dagang aju manehna lapor ka dia dagangna rugi bae teh supaya kumaha mah atuh ditanggung dituyul bae nu gampang eta kos kitu eta karena bergaul jeung jin aya Al-Qur'ana lain lalaga sing hade ta ieu talar ayat ieu bae ieu kabeh sing hade ya ieu bergaul ngaranna jeung jin jeung setan ngabahasakeun jin di dieu maksudna jin anu kafir atawa jin anu maksiat ka Gusti Allah anu nyasarkeun ka urang urang keur lempang saya sia sambarangan lempang ka wilayah aing henteu pamit heula dicekek sia ku aing pamit atuh sia ieu teh wilayah aing teh nyaho sia tah deuleu tangkal Kisrut kunaon dina Al-Qur'an di lalakon kos kieu sugan urang mah mulai urang ser nu boga di dieu sahibul wilayah kudu kumaha teh lisong gede eundeun make ancak di dinya kuean setik munaya bugis papais jin beuki ka bugis para jin masyaallah karim model lihat
ulah hancak eta ngaranna bergaul jeung jin jeung setan jin kumaha deui eta kumaha sorana sia ku aing anu diutus itu kan dek hajat hujan kajen kumaha lapor sia ka aing aju kudu kumaha botol bungkus ku sempak nu hajat aju ayun ku sia handapna teu ruhak di dinya teu deunan buhur bebeja ka aing tahan gitu hujan tah atuh sia keunaan teu bebeja ka aing di wilayah aing hampura aya geura-geura dituguan ku aing ulah salah handapna rotian sia jasa teh setan ayo pada teh sia nu sok kararitu ieu aya di dieuna masyaallah pajar urang eueuh tempatnya kurang bagus jangan kamar nu sepi abdi itu laut abdi datang ka dieu kunaon dikebat-kebat enak iya aya nomor yang nini aya nomor ya ka dokter geus ka bapak geus cabut aya pakuan tadi beteung mau loba mah bisa pakai ngabangun iya atau paku aduh setan juri goblok ieu kunaon karari ieu dah geus etalah nu kos karari itu di mana teh tempat-tempat tu karari itu aslina tuh deuleu di Sukabumi Jampang Surade Kakidulan mana deui tuh Ciamis nu kamari tsunami teh mana kara oh panjang geus kadinya ya berarti sia jauh eta Pangandaran tuh Yogyakarta anu sok ka gunung teh naon garapod kadinya panput geus kadinya nu hayang boga anak aju nyokot daun teh diusulkeun ka ditu tanyana tah eta kepalana ge rombonganana aju ngabar lagi bae pan anakna percaya pan nutup boga anak-anak eta kudu kadinya ka gunung di Yogyakarta ya ngali bejakeun bisi ka kadar itu aing mah nyaho bae geus cenah kiai ka ditu atuh geus mah geus bae atuh berarti ge ulah lo ngomong aya di Yogyakarta masyaallah karim di NTB pegunungan nu di dieu paranti mujahadah nu berat dieu paranti muhasabah NTB lain lalagaan gunung-gunung laluhur paranti tirakat cek bahasa orang mah Riyadhah belah dieu aya hiji jempil gunung anu sulit didatangan ku jelema mun teu pamit heula ka kuncena di dinya tur lain paranti Riyadhah tah mah di dinya aya bakalna teh hiji tangkal di dinya bakal aya nu ngarumbay tah eta teh akarna bisa dicokot kemudian nu ngarumbay kos caringin teh naon ngaranna eta nu ngarumbay kos caringin tah naon ngaranna tah di tangkal-tangkalna teh sok ngarumbay etana jeung daunna berbagai-bagena didinya bakal ditetep dicicingkeun ku kuncena dengan babacaan-babacaan di luar Islam sarua unggal daerah NTB na seberang aya Jawa Timur aya Jawa Tengah geus karuhan Jawa Barat hambalayah di Jawa Barat mah Ciamisna aya Tasikmalayana aya Pakidulan ka ditu urang sok ziarah eta aya Cirebon sekalipun di Cirebon ambualaya urang datang ke Cirebon di dieu nu toriko di dieu nu solihin di dieu anu hikmat di dieu anu kadugalan salah datang ke Cirebon datang ke dieu zikir be ilallah tekebal aya naon ya Cirebonan itu sasar zikir tinggal zikir Masya Allah hese diberantas tuh Banten sarua bae ieu Banten di dieu Kesultanan
ilmu kesultanan nangis tinggal aya ilmu kedugalan paling hikmat aya ilmu kesultanan mah diturunkan sebab ketika Sultan hiji Sultan 2 kabelah dia nanya istikharah geus teu mampu neruskeun tilap kitabna aya keneh nu mantak bisa nyaritakeun Banten ieu ilmuna dina jurusan ilmu hiberna bae ge sok dicaritakeun ku ari geus seueuh hanya tinggal ilmu kadugalanana doang dibuatlah organisasi ente nu nyarah organisasi Bantenna etalah ilmu jin datang ke Banten yang naon dia iya kula nek geus yaon dia nyaon tengah aing teh umur aing geus 400 tahun mun teu nyaho mas nyaho bahkan bisa 500 tahun 500 tahun hidup kan manya namun sia yang sareng aing gade ku aing di pandian tuh ulah lagi gede jas ayo berjuang yang negakeun Banten supaya lestari khususnya Banten umumna Indonesia ye aing akar Banten pang-pang namana ulah nyaritakeun pang-pang sok aju calutak sia ka guru waduh wahara jasa bunggal daerah encan urang ka ditu ke Sumatera leuwih dahsyat teh ka Sumatera maung bisa ditaklukkeun gajah bisa ditaklukkeun buaya bisa ditaklukkeun ilmu Sumatera kan Lampung maka ketua suku kepala suku teu sambarangan di Lampung teh mentak timbul tulale gajah pakai cangklong eta teu sambarangan nyokot gading gajah teh emang kumaha gitu namun orang pasar Kemis datang ke Lampung haju aya gitu gading gajah ngagoleh dicokot moal kebal deui modar cek ukuran tapi di ditu aya nu naklukeun gajah nu naklukeun maung singa dan lain sebagainya lempang deui urang ka ditu ke Palembang ke sarua kepala suku kan leuwih dahsyat deui dibandingkeun jeung Lampung sebab kerajaan Palembang leuwih tua tibatan Lampung lompat deui urang ke Kalimantan wah leuwih dahsyat deui di ditu nu mantak urang Maluku urang Kalimantan lamun geus datang ngagedoran Jakarta ketua MPR rajana ge kuat kangge geder moal kuateun emang kumaha gitu ieu kuari urang lamun kalut di Indonesia kalut kala luar ketua suku kepala suku ribut Amerika ge sieun sebenarnya sionan atuh anu jelema hiber di luhur ngeong cek Amerika waduh mesin apa itu ya bingung aja orang Maluku emang tuh bisa hiber bisa ya Allah ya Rabbi itulah Indonesia eta ilmu jin lu kasara itu ilmu jin aya di dieu nah lamun urang nyaritakeun jin-jin setan-setan nu aya di arurang keneh yeuh hambalaya di kematan setan teh ku urang teh jadi anak buah setan sakumaha kahayang setan diturutkeun ku urang teh jadi anak buah setanlah jadi kepalana seri setan seri juri seri jin dipermainkeun ku aing sia sakali nyana nu lurus dua kali ka ditu ngaco gitulah tiba heula setan hayang menguasai urang tiba heula jin hayang menguasai urang ketika orang digiring kabeh di masar datanglah ka mauki malaikat menyeru titahan Allah